خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Amma ba'd, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Nafa'ana Allah bihi wa bi masyayikhina wa masyayikhina wa bi ulumihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Hatur nuhun ka pembawa acara anu parantos maparinan waktos ka pribados kanggo hadir di majlis. Hormatan pribarados Bapak Ku Desa Karangmuncang Sanjungjang Karawatna anu mimpin orang sadayana di desa ieu, mudah-mudahan anjeunna sareng padamal nu sanesna aya dina kasehatan nu sampurna ti Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala sareng digampilkeun sagala perkawisna. Para ulama, para kiai anu ngabingbing urang sadayana di desa ieu, anu hormatan pribados sareng mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sami mudah-mudahan naranjeunna aya dina kasehatan wal afiat anu sampurna, dipanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala, sareng sami digampilkeun sadaya perkawisna ku Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sadayana nu hormatan pribados, doa anu sami mudah-mudahan sadayana aya dina sehat wal afiat, panjang yuswa, digampilkeun sadayana dina sagala perkawisna ku Allah Subhanahu wa taala. Pala putra anu ngararaos mudah-mudahan dijantenkeun putra putri anu sholih sholihah, anu tiasa bakti ka Allah ka Rasul ka ibu ramana, oge manfaat kanggo agama nusa sareng bangsana. Hadirin rahimakumullah, dipayun hayu orang sasarengan
ngahaturkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mantenna parantos nyurahkeun ka urang sadayana limpahan karunia sareng kanikmatan anu daya hinggana. Dawuhna Allah dina Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu lamun ngitung anjeun sadayana ni'matallahi kana nikmat Allah la tuhsuha moal bakal bisa ngitung kana eta nikmat saking seueur-seueurna nikmat ti Allah ka urang sadayana. Utamina nikmat iman, nikmat Islam anu insyaallah nyalametkeun urang fid dunya wal akhirah. Oge nikmat kesehatan, kalawan nikmat kesehatan orang biasa hadir di majlis dina acara memperingati Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara orang ieu aya dina rahmat, ridha sareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat kali salamna Allah, mugi Allah tetap ngalimpah curahkeun ka junjunan urang Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka sahabatna, teu kakantun ka sadaya umatna. Mudah-mudahan aya urang aya di lebetna kaing syafaatul uzmati mantena di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, abdi ka dieu niat silaturahim sanes bade niat ngaos, sabab abdi nyalira ge papatahaneun keneh niat silaturahim. Alhamdulillah meureun wasilahna aya ti desa Simkuring Kang Andi, baheula mah Kang Otong. Kang Andi teh ti Cilebu meureun nya kapungkur ngiring ngaos di Punrama, emut meureun ka abdi gitu. Kapendak deui di dia alhamdulillah gara-gara silaturahim sareng Kang Kohar, Kang Kiai Kohar kapungkur sesarangan di Ciwaringin. Ya Allah, ieu baheula babaturan. Wasilah silaturahim ya abdi ka dieu tiasa reuni deui sareng Kang Kohar benten pondok. Abdi mah di Malati, anjeunna mah di Asalapi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sabab silaturahim ieu gaduh naon? Gaduh hikmah. Man ahabba ayyubsato lahu fi atharihi wa ayyub zata lahu fi rizqihi wa ayyuhan sa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Ari silaturahim teh sajalma nu hoyong dijembarkeun rizkina ku Allah sareng dipanjangkeun yuswana eta kudu nyambung silaturahim. Silaturahim teh nyaeta nyambungkeun sasadulur nyambung. Alhamdulillah wasilah silaturahim ya abdi pendak deui sareng kasepuhan oge rerencangan nu aya di dieu. Salaresna mah abdi sanes ahlina ibu bapak manggung kieu teh. Komo ieu aya kasepuhan ieu nyariosna kumaha ieu nya. Mudah-mudahan dia mah niat mamatahan abdi nyalira manawi aya kaanggona mangga canak, manawi aya kalepatan mangga dikoreksi wae teh sawios-wios insyaallah abdi nampi. Pasantrenan mah lamun teu nampi koreksinya lain budak pasantren gitu. Tapi nya boro-boro murang kali pasantren anu teu ti pasantren ge ari jalmi anu kinten-kinten nampi teguran ti anu leres mah kadah nampi sami bae. Ieu peringatan Isra Mi'raj. Ibunya. Peringatan naon cenah? Ieu teh wayahna mah wayah ngagolernya. Wayah ngarengkol gitu ya.
keur mah hujan tiris pisan komo pengantin baru mah ya Allah ya teh geus wayahna wayah ngeukepannya ya. Tapi niat ibu bapak anu mulia insyaallah mudah-mudahan ku ayana Islamia razia Allah maparinan kaberkahan ka urang sadayana. Ari Islamia razia aya dina sasi naon? Rod sasi naon cenah? Ayeuna kaping sabaraha? 11. Ari Islamia razia dina sejarahna kaping sabaraha? 27. Rajabna aya kaberkahan sabab Rajab teh termasuk bulan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Rajab heula sakedap nya sakedik Rajab heula. Rajab teh bulan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala lebet kana 4 syuhur. 4 bulan anu dimuliakeun ku Allah. Hiji bulan Rajab, 2 bulan Zulqa'dah, 3 bulan Zulhijjah, 4 bulan Muharram. Nu 3 mah parendeng bulan 11, bulan 12, bulan hiji Zulqa'dah, Zulhijjah sareng Muharram. Hari bulan Rajab mencil nyalira disebat nate bulan Rajab teh bulan al-asom, bulan anu budeg, bulan anu malaikat sering nyerat nate nu kasayan-kasayan wungkul dinamikeun bulan Rajab bulan al-asom teh margi bulan nu dimuliakeun teh tara dianggo perang teu kenging nganggo perang kecuali diserang. Akhirna bulan Rajab teh bulan kalebet al bulan anu dimuliakeun sampai teu kenging dianggo perang. Terus bulan Rajab teh ibu bapak di samping tara dianggo perang kanggo nguasaan orang kafir manawi bulan Rajab teh boro-boro dianggo perang. Di zaman baheula di wilayah Jazirah Arab bulan Rajab teh bulan anu aman. Margi para begal-begal bae ge teu wani ngabegal gara-gara ngahormatan sasi Rajab. Sehingga orang-orang yang akan berdagang lewat negara-negara itu ngarasa aman, teu aya begal anu ting siliwir, teu aya kadangu adu pedang, teu aya. Itu kelebihanna bulan Rajab. Tah kanggo ngahirupkeun sasi Rajab teh kumaha? Salah sawiosna kanggo ngahirupkeunana Bu ya ku puasa walaupun sadinten, ku zikir, ku salat wengi. Jadi sasih bulan Rajab ieu ulah dugi sampai kosong teuing. Tong dugi sampai teu puasa pisan, tong dugi lumayan sadinten ge. Tong dugi wengina ulah sampai lewat teuing, kudu aya sawengi mah rada melek atawa salat tahajud. Tong dugi sampai teu zikir teuing, kudu diniatkeun niat ngamuliakeun sasi Rajab. Hiji waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalangkung sareng salah sawiyo sahabat ya nabina sahabat Sauban ngalangkung ka mana? Ka hiji makbaroh. Tuluy Rasulullah teh ngadunga sampai dugi ka nangis, sampai dugi ka ngabuk-buk nangisna. Saatosna beres sahabat Sauban naros kunaon ya Rasulullah, anjeun ngadunga sampai dugi ka nangis ngaguk-guk. Diwaler ku Kanjeng Rasul bahwa ieu makbaroh teh dilebetna teh jalmana keur disariksa. Jadi kuring teu tega ningalinana, ningalina teu tega, jadi kuring ngadunga ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan eta jalmi teh diringankeun siksana. Alhamdulillah tos diringankeun siksana.
Cek Kanjeng Nabi lamun ieu jalmi daek puasa sapoe bae di bulan Rajab, lamun daek jalmi ieu bugah wengi sawengi bae di bulan Rajab, maka siksa kubur lewat. Tapi ulah berarti cenah padu puasa sapoe di bulan Rajab bari bulan puasa maling buka sanes kitu. Ulah beda cenah sawengi eta salat tapi salat wajib ditinggalkeun sanes kitu, sanes tambihanana teh niat ngamuliakeun Rajab teh tiasa dugi saperti kitu. Mudah-mudahan janten kunci urang salah sawios menghindari siksa kubur teh nyaeta ngahirupkeun bulan Rajab najan ngan sadinten sawengi. Bahkan naros deui tiasa kitu ya Rasulullah, saukur puasa sadinten saukur salat sawengi tiasa ngabebaskeun siksa kubur. Sanes kitu wungkul cenah jang tiasa sabanding sareng ibadah sataun nu siangna puasa nu salat nu wengina salat. Coba orang kira-kira ulah boroning jalma umum ustad-ustad kiai ge lamun full sataun teu aya putusna puasa kecuali dinten anu diharamkeun sareng anu salat wengi full teu aya putusna kawasna jarang aya bae putusna. Tapi pahala eta saur Rasulullah tiasa dicapai ku tadi diantawisna salat wengi dina sasi Rajab sareng puasa sadinten dina sasi Rajab. Mudah-mudahan kurang dia walaupun tepul sasasi Rajab, mudah-mudahan orang tiasa ngalaksanakeun puasa sareng salat wengi. Hiji deui Kanjeng Nabi ningali dina Isra Mi'raj, raaitu lailatal mi'raj, abdi ningali cenah dina sasi Rajab dina Isra Mi'raj abdi ningali aya naharon bengawan lautan eta didinya bengawan teh caina leuwih manis tibatan madu ahla minal asali ya leuwih manis tibatan madu wa abradu minasalji leuwih tiis anu enakeun tibatan es. Terus teh wa atyabu minal miski leuwih wangi tibatan minyak misik. Akhirna Rasulullah naros ka malaikat Jibril, liman hadza, kanggo saha ieu malaikat Jibril ieu teh kanggo saha? Ieu disadiakeun ka jalma liman shalla alaika fi rajaba, ka jalma anu kersa maos shalawat dina sasi Rajab. Jadi lumayan dah aya zikir meureun salah sawiosna ku sahabat ku sholawat, aya salat wengi, aya sareng puasa. Bahkan tos masyhur di kalangan orang aya wiridan sanes, wiridan sasi Rajab, wiridan tanggal 1 nepi ka tanggal 10, di tanggal 11 dugi ka kaping sabaraha 20, di kaping 2 hiji nepi ka kaping akhir. Subhanallahil hayyil qayyum, aya deui subhanallahil hadis samad, aya deui subhanallahir raufir rahim. Eta wiridana aya deui nu nambihan ulama ya, di antara naon anu rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi ya kalarasan sasi Rajab da Isra Mi'rajna dina sasi Rajab ge ulah sampai ditinggalkeun kanggo ngamuliakeunna. Ayeuna kana Isra Mi'raj Allah ngadawuh subhanalladzi maha suci zat asra anu ngalumpang peutingkeun anu ngaberjalankeun ti wengi asra bi abdihi ka hambana nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad lailan dina wengi. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan di mana? Di Masjidil
haram minal masjidil ilal masjidil aqsa. Allah maha suci dat anu ngaberjalankeun ti wengi ka hambana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dugi ka Masjidil Aqsa nu aya di Palestina. Jadi lamun dipenisikeun Isra teh nyaeta perjalanan Nabi di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Tapi sanes karep anjeunna, karep Allah Subhanahu wa taala. Sababiahna naon cenah? Allah memperjalankeun teh dina taun eta Kanjeng Nabi dikantun ku istrina namina Siti Khadijah. Sajenah Siti Khadijah istri Nabi nu pertama namina Siti. Istri Nabi nu pertama Nabi teu nikah deui makana dinamikeun Khadijatul Kubra. Nabi pertama nikah sareng Siti Khadijah, selama sareng Siti Khadijah Nabi teu nyandung. Jadi lamun urang ngadalil cenah aya teu urang lamun teu nyandung dalil nanya aya Kanjeng Nabi nyaeta nuju sareng Siti Khadijah ulah watir ulah main sunnah bae nyandung teh. Lolobana lalaki make dalil teh sunnah bae keheulaanan. Emang eueuh dalilna nu istri hiji aya teh nyata pisan. Siti Khadijah teh istri pertama ditikah ku saha? Ku Kanjeng Nabi. Bahkan selama dengan Kanjeng Nabi dengan Siti Khadijah Nabi teu aya di piwarang nikah deui sareng nu sanes. Eta Siti Khadijah teh di tahun eta teh ngantun ya ngantun kasusul deui ku pamana. Siti Khadijah teh baktina ya Allah Rabbi nya hartana dibikeun nya soleh nya gelis nya nasab gaduh sadaya anjeunna mah nasabna sae hartana seueur gelis pisan soleh pisan. Aya orang karang muncang seperti itu insya Allah aya ngan kawe gitu ya kawe lah ai sarua teuing moal meureunnya hartana diserahkeun ka Nabi sadaya kanggo perjuangan agama Islam. CF sampai CF dianggap perjuang agama Islam. Urang karang muncang awewena boga duit dibeakeun ku salakina moal pasti umak amuk keneh teh ulah kabeh tukang jeung kitu paling ge. Lamun aya nu nyumbang ya nuhkeun sumbangan paling nya sapalihna. Nabi mah ku Siti Khadijah dijor sadaya sampai CF. Makana waktos teu ayana ge la ilaha illallah Nabi teh sedihna luar biasa. Sampai-sampai Siti Khadijah mah ngabaktikeun dirina ge bade ngantun bae ge ya Rasulullah lamun engke anjeun abdi tos maot ti payun bilih cenah anjeun perlu badan abdi kanggo naon kanggo perjuangan kene Islam maka mangga gali kuburan abdi tulang-tulang abdi jieun naon bae nu kira-kira aya manfaatna kanggo Islam. Dugi ka kitu bayangan Siti Khadijah itu sampai nyiapkeun dirina bilih kanggo keneh tulang abdi dianggo kanggo cenah perang mangga beuh panganggo ngababet musuh naon. Kira-kira istri orang karar itu moal ibu-ibu siap kos gitu moal sami jeung istri orang silebuk ge sarua bae. Itu Siti Khadijah Bu. Makana husnina luar biasa. Terus Kanjeng Nabi dikantun telami deui teh ku pamana nyaeta Abu Thalib. Abu Thalib teh dacan lebet Islam tapi ngabelaan Nabi sareng Islam luar biasa. Di tahun yang sama meninggal. Akhirna Kanjeng Nabi teh sedih wae. Ingat ka istrina, ingat ka pamana, ingat ka istrina, kitu sareng kitu bae. Makana ku Allah diajak kanggo kat pendak sareng Allah Subhanahu wa taala. Ya.
di mana orang kerbungahna ingat ke Allah maka kersedihna ge ku Allah diperhatikan. Ta'aruf ilallah fis sakhfil fis gerak ingat anjeun ka Gusti Allah ya. Engke lamun keur susahna teh urang teh diingatkeun ku Gusti Allah. Nabi mah keur teu susahna ge ingat ka Allah maka keur prihatinna ge ingat ka Allah. Teu kapalang diajak jalan-jalan ge dugi ka Sidratul Muntaha, dugi ka mustawa ka pendaka Allah Subhanahu wa taala. Nya urang mah moal sami puguh tinggal nungturkeun bae ajaran-ajaran Rasulullah. Tah didinya Kanjeng Nabi teh ku Allah teh digugahkeun nalika aya di hijir Ismail ieu sejarah sakediknya ya. Dina hijir Ismail didongkapan ku malaikat Jibril sareng malaikat Mikail. Terus Kanjeng Nabi digugahkeun, dibelek dadana, dibersihkeun, diisi ku hikmah sanes Nabi kotor sanes henteu. Nabi mah teu aya kotor dosa. Dosana lamun geh dosa geus siap dihampura. Nabi teu pernah dosa, teu pernah. Tapi dibersihkeun deui supaya nambah keimanan. Eta teh tos kadua kali dibedah teh. Hatena dibersihkeun diisi ku hikmah, diisi ku sabar, diisi ku ilmu. Sabab bade perjalanan jauh. Bade perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Terus direkepkeun deui ditumpakeun kana buruk diangkatkeun. Jarakna antara naon tadi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa anu sakitu tebihna lamun nganggo onta cenah eta tiasa kapungkur perjalanan 3 bulan. Hari ieu teu lami hanya beberapa detik mungkin menit saja. Sabab keur uihna ge eta tempat nu tadi diboboan ku Kanjeng Nabi teh haneut keneh. Coba luar biasa. Urang kudu percaya eta kana Isra teh Bu. Ulah ningali cenah teu asup akal nu diimankeun. Sabab loba anu aya di badan urang teu bisa make akal. Komo iya anu dilampangkeun ku Gusti Allah lain ku mobil ku buruk teh nyaeta kendaraan para nabi. Anu salengkah teh eta sapandeleng sapenglihatan salengkah itu buruk. Komo didampingan ku malaikat Jibril malaikat Mikail. Anu teu kudu make buruk ge ditinggal dipindahkeun Mekah Palestina teh tiasa make curug bagi kitu ge teres sadetik. Da bumi teh ya bumi lamun China diasupkeun sadaya sadunya ya China dilebetkeun kana talapak leungeunna malaikat Jibril teh ya teu oyak-oyak acan teu bahe saking ageng-agengna nu aslina mah kitu. Eta Kanjeng Nabi teh didinya diibakan heula dikumbah heula terus suci terus bersih dilebetkeun deui terus ditaekeun ka buruk. Nah itu aya pelajaran naon kanggo urang. Kahirupan urang teh Bu sadayana Pak ieu ka Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro urang jalma Islam, jalma kafir nu teu ngaku pangeran ka Allah ge uihna mah angger ka Allah. Jalma kafir anu teu ngaku ayana pangeran bahkan teu ka Gusti Allah teu ngaku pangeran nu sajen eta tetep uihna ka Allah. Sadayana ge urang teh nuju ka Allah. Nah, lamun nuju ka Allah urang kudu terus bebersih. Makana salat kudu dibersihan heula gitu. Kudu diwuduan heula, kudu dibersihan heula. Ka hikmahna kadinya. Tah Nabi ge kitu, bade nuju ka Allah teh dibersihan heula supaya kuat. Hatena dibersihan. Dibersihkeun tina sagala kokotor walaupun Nabi terus bersih. Tetap dibersihan. Ya. Tah dalam perjalanan Nabi mendak pirang-pirang aya ka pendak sareng jalmi di palih kanan nyauran ya Muhammad kadieu atuh. Saur Kanjeng Nabi teh karena tidak ada perintah Nabi tetap diam. Akhirna malaikat Jibril teh untung anjeun teu ngawaler
eta teh seruan Yahudi. Lamun anjeun ngawar ngaliuk maka umat anjeun pasti loba Yahudina. Sakitu teu ngawalar ge loba keneh umat Yahudi. Islam teh bu lamun di jumlah jamle sadunia Pak moal saparona moal tina jumlah jalmi nu aya di dunia moal saparona. Komo-komo lamun nabina ningalikeun dipanggil kayak kencak itu sami aya Nasrani nyauran Muhammad nabi teh aya parentah ngaliek dan nabi mah wa ma yantiqu anin hawa in huwa illa wahyu yuha. Lamun teh aya parentah henteu nabi mah sadayana wahyu sadaya nabi mah. Akhirna nabi tekan tuh kaganggu teu kanaon aya deui memehna ifrit ngaganggu jin-jin anu ngaganggu ke kanjeng nabi jin ifrit. Nabi tetap ngadunga ke Allah di piwarang ku malaikat Jibril ngadunga kege lumpat cenah eta. Akhirna mental sadaya anu kaopat gangguanana bu diantawisna nyaeta istri anu tesepuh nini-ninilah pakeana ngorompiong mas Muhammad Nabi lempeng bae. Untung cek Jibril teh anjeun teu ngaliuk teu nembalan eta teh godaan anjeun masalah dunia. Lamun anjeun kana dunia ningalikeun kumaha umatna cenah Nabi teu nempo bagi urang beuki keneh dunianya punya banyak masih keneh kaganggu urang tapi mudah-mudahan Allah nyelametkeun. Nah berarti kahirupan urang ya lamun ningali perjalanan Nabi ke Allah sami urang ge pasti loba nu ngaganggu. Hiji jin teh bu nguas ngawesno teh etana teh membisik-bisikan teh dina hate urang alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dina jero badan urang teh aya nafsu urang teh eta nu dituntun ku iblis eta jadi nu nuntun urang teh kana kagorengan teh tah lewat nafsu eta. Nah sedangkan urang ya bu hawa nafsu mah moal aya seepna sampai ka maot hayu bae di dinya didawukeun ku kanjeng Nabi makana perang teh nu gede teh lain perang cenah fisik nu perang lam gede teh nyaeta perang hawa nafsu sabab teh aya lerena hayu bae unggal dinten bayangkeun kahiji teh aya berarti gangguan iblis urang teh lamun diterapkeun kana kahirupan urang. Anu kadua teu saeutik jalma ayeuna anu keur nyebarkeun supaya urang kabita asup Yahudi asup Nasrani heug bae bagian sosial urang biasa adaptasi tapi bagian akidah ulah daek hati-hati tos sering tos seueur ayeuna Islam nikah jeung Kristen repot bu anakna kudu diislamkeun kabeh apa kuat mending keneh geus Islam nikahna ka Islam amis gampang gitu ulah daek kecuali itu na daek asup Islam ulah kaganggu itu pedah mawa mobil ya boga awewe boga anak istri anu gelis atau anu tesoya nikah nu bogoheuna beda agama ya Allah lamun itu na teu daek Islam ulah daek lolobana ge ya nu lebet Islam gara-gara nikah balik deui Kristen deui luntana mah padu syarat bae harita. Jadi orang dina kahirupan orang ningali Rasulullah ka Gusti Allah itu tetap aya gangguan sami bae. Dina kahirupan di urang sami aya budaya mungkin aya ajakan-ajakan orang ke agama Kristen ke agama nu sanes sami bae. Dina sosial mangga dimenangkan seperti jual beli mangga sareng orang non muslim terjadi masalah tapi bab akidah ulah dugi ka kesah gaya adaptasi Rasulullah pernah diajak adaptasi saminggu ibadah ke Allah saminggu ibadah ke pangeran dewekna turun surat ul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun aya kompromi bagian akidah kukituna alhamdulillah pala putra urang ayeuna diawaskeun di mushola ieu diajaran eta teh intina mah dina akidah sabab tugas Nabi dimulai zaman Nabi Adam nugi ka Nabi Muhammad SAW eta masalah akidah nu utamana mah akidah. Tadi nu kaopat aya gangguan dunia teu naon
orang bising di pasian milik Allah Subhanahu wa taala kaya alhamdulillah, tapi ulah sampai orang cinta kanu dibegaduhan ku orang eta. Tetap kudu cinta ka Allah, cinta ka Rasul, cinta ka para alim ulama, cinta ka jalmi-jalmi saleh. Itu makna ataupun hikmah anu dicandak tina perjalanan Nabi tina gangguanana. Aya deui Nabi teh mendakan deui ibu dina carita eta teh. Mendakan kabinga. Mendakan kabinga. Di antawisna Nabi teh mendakan kabinga teh di piwarang salat di hiji tempat namina Thayyibah atau Yasrib lamun ayeuna mah kota Madinah. Turun Kanjeng Nabi teh cek malaikat Jibril teh salat geura 2 rakaat ya isarah ya 5 salat teh karena 5 kali salat di perjalanan teh. Hiji di Thayyibah cek Kanjeng Nabi ieu teh tempat naon geuning kuring di piwarang salat ieu teh anjeun engke di masa tuana tos tugas di Mekah bakal hijrah ka Madinah sampai Kanjeng Nabi linggih di Madinah dikurebkeun maot di Madinah. Jadi Nabi di piwarang hijrah ku Allah ka Madinah. Aya deui tempat namina teh kalangkungan deui Madian. Madian teh nyaeta tempat istirahatna Kanjeng Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dikejar ke Fir'aun tuh sami Nabi bayar muntos repot ngalawan Allah nugaskeun indi teula. Kanjeng Nabi Musa pergi ninggalkan Fir'aun karena dikejar. Tah nalika jauh tina kejaran Nabi Musa linggih di wilayah eta namina Madian di piwarang salat deui Nabi teh 2 rakaat. Terus 2 nya punya. Terus 2 ya. Di Tursina Kanjeng Nabi di piwarang salat deui. Naros deui ieu teh naon? Ieu teh Gunung Tursina. Ieu teh tempat munajatna sami Kanjeng Nabi Musa. Nalika nampi kalam Allah wa kallamallahu Musa taklima. Nabi di piwarang salat itu tilu. Terus Kanjeng Nabi di piwarang salat deui di mana? Kanjeng Nabi di piwarang salat deui nyaeta di Baitul Lahm. Tempat kelahirana Kanjeng Nabi Isa. Tempat kelahiran Kanjeng Nabi Isa. Awas ibu, Nabi Isa teh ayeuna nu dianggap Yesus teh ku orang non muslim sapalih mah atau ku orang Kristen dah. Dianggap Tuhan, tetesan Tuhan. Henteu Nabi Isa Nabi biasa sami sareng Kanjeng Nabi sanes Tuhan. Nabi nu saluhureun bae ge tina pangkatna teu dianggap Tuhan. Nabi Isa dianggap Tuhan. Makana tos musyrik. Agamana tos musyrik ka Allah ngaku ke Kanjeng Nabi Isa ngaku pangeran. Nabi Isa teu gaduh bapa. Sanes berarti Siti Maryam zina sanes eta tos kakuasaan Allah. Allah mah boro-boro aya indung bapana. Allah indung bapana biasa nyiptakeun jalmi Nabi Adam. Sanes. Urang turunan saha? Urang turunan saha? Nabi Adam tak turunan cek Darwin mah turunan punten. Turunan monyet. Pun teori Darwin menyatakan bahwa manusia teh turunan monyet. Atuh banget lagi panjauhnya. Goreng patut pan monyet mah. Manusia teh pan jalmi makhluk Allah anu diciptakeun dina bentuk anu pangsae-saena fi ahsani taqwim, pangalusna. Ya. Pangalusna ari urang disebut ku Darwin turunan monyet. Nauzubillah. Henteu urang turunan Kanjeng Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan ku Allah teu make indung teu make bapa. Bisaeun Allah. Siti Hawa diciptakan ku Allah cekap nyandak tulang rusuk Nabi Adam sapalihna. Diciptakan teu heseun Allah kun payakun Allah mah. Langkung-langkung aya ibuna Nabi Isa Siti Maryam ku Allah dihamilkeun. Aya prosesna prosesna nyata ditiup pandangan aku malaikat Jibril tetap aya proses hamil sampai dugi kalahir. Makanya Nabi Isa mah sanes bin sasa Isa bin Maryam.
karena teu aya ramaan nya Bu. Janten Nabi Isa teh ibuna Siti Maryam wanita solehah, wanita anu dicontohkeun ku Allah, wanita soleh dina Al-Qur'an. Eta Baitullah. Terakhir salat deui di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa teh ya, Masjidil Aqsa teh masjid nu aya di Palestina. Jadi 5 kali tah. Makana oleh-oleh Isra Mi'rajnya nyaeta salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Eta tos isyarah aya 5 kali salat, maka turunlah ku Allah diparentahkeun jalmi dipiwarang salat 5 kali. Walaupun mungkin tina carita dina kitab Mi'raj eta pendak heula sareng Nabi Musa tuwar-tawar dugi ka tadina 50 sampai 5 boro-boro 50 5 salat bagi geus 1000 sanes 5 salat bagi eta 1000 komo nu geus boga hajat atawa keur di sawah sok kakek-kakek bae le ke desa kalian cenah ke desa kalian iya ku Allah dipasiantos ta 5 bae tapi sami sareng 50 kali 10 ari pahala teh biasana dikalikeun 10 jadi wios 5 ge anggar menang 50 mendingkeun nu 5 daripada 5. Bayangkan lamun 50 meureun karek salat duhur menang 5 menit salat deui da poena mah meureun teu dipanjangkeun nya anggar bae 24 jam dibagi 50 ya Allah setengah jam sakali meureun leuwih malah 24 dibagi 50 ya janten amun 25 pan setiap jam 2 ya 24 berarti aya nu 2 waktu 3 rakaat 3 salat dina sajam teh ya hikmahna orang diringankan Allah kan dina Al-Qur'annya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra tengah hese teu berat salat henteu sebenarnya mah ngan teu kiyong berat salat berat kukumbah capek salat tak capek kukumbah ibu capek kukumbah tak capek salat capek nyeuseut tak capek kukumbah sarua bae capek salat tak capek nyeuseut bapak di sawah capek di sawah tak capek salat paling loba sabaraha rakaat 4 orang Karangmuncang mah salatna ke kapal jet apal sih seak tereh 5 menit dianggeus 4 rakaat sarua jeung orang Cilebu ge tarere tapi beratna luar biasa innaha lakabiratun illa alal khashi'in susah salat beratna padahal mah ringan dina rakaatna mah babacana won hese teu bisa Fatihah cicing bae salat teu bisa nangtung naon calik teu tiasa calik ngagoler teu tiasa ngagoler naon atuh nikel lamun teu tiasa sadaya dina hate lamun aya keneh tiasa cenah dina mulut bae salat teh dimulai Allah Akbar sampai Assalamualaikum teh mulut bae da ieu na tos ngalampre sadaya dina hate mah bagian mulutna geus teu bisa ngomong karek salat dina naon ulah langsung dina hate Kanjeng Nabi ini ngadawuhkeun ge sallu kama raaitumuni usolli tempo salat kuring ye hate Nabi ka tempo henteu jadi salat Nabi jungkal-jungkal awas bisi aya ajaran geus cukup salat dina hate bae aya engke lamun geus remek kabeh awakna hoyong salat dina hate kalumpuh heula panonna kalumpuh heula pandanganna kalumpuh heula ieu lisana kalumpuh heula sadaya teu aya nu berfungsi karek tah ngan inget dina hate bae geura salatna hate geus tah pangringan-ringanna ulang ngiring ajaran-ajaran itu paruguh teu kenging makana aya ulama teh kanggo warasatul anbiya teh kanggo ngadidik urang sadayana di mana di desa eta seur ulama urang kedah ngucapkeun alhamdulillah berarti loba keneh nu ngabingbing urang makana doakeun para kiai teh sing sarehat sing jalan baris kina sing loba duit kiai teh lamis teu pusing mikiran duit ya Bu sing teu bogaeun kiriman we sing teu bogaeun sangu kiriman beas da moal cawak-wak kiai mah woi teu boga beas nu magahan bage tara gandeng magahan hayu ngamagahan ya
ditajuk-tajuk eta Bu, kiai-kiai kampung punten bahasa zaman ayeuna kiai kampung itu ikhlasna luar biasa. Ikhlasna luar biasa. Lamun tos lebet ka madrasah mah deung keneh aya bayaran nya. Aya kartu bayaran. Nu dilebet-lebet, nu dilanggar-langgar mah maghrib bisa dah. Ya Allah ikhlasna. Geus eueuh bayaran-bayaran geus. Ikhlasna bener. Nya nu di madrasah ge ikhlas, nu dibayar ge ikhlas. Tapi leuwih eta itu dugi ka kitu. Saking naon? Ngabelaana ummah. Ya ngabelaana ummah. Eta aya isyarah sampai dugi ka 5 waktu surang. Alhamdulillah ku Allah ngan ditugaskeun 5 waktos ulah ditinggalkeun langkung-langkung salat berjamaah ya. Teras ya Bu, kaluhur Kanjeng Nabi dicanda kaluhur, terus ka Sidratul Muntaha malaikat Jibril mah ditinggalkeun teu kuateun kabakar cenah kuring lebet ka ditu mah. Lebetlah ka mana? Ka Sidratul Muntaha, ka mustawa pendak sareng Allah Subhanahu. Awas ya, tauhid tong nekatkeun Allah bertempat di ditu. Allah mah tidak bertempat. Awas ya, berarti Allah di ditu henteu. Allah mah teu di mana-mana tapi aya. Sabab Allah laisa kamislihi syai'un. Seperti tadi Nabi diisrokeun ku Allah Subhanahu wa taala, geuning cenah teu asup akal perjalanan sakitu jauhna hanya beberapa detik. Ulah make akalna imankeun bae. Da loba nu di badan urang teu asup akal. Hese lamun make akal, eta teh nu aya di badan urang. Contohna naon? Letah teh buy letah. Datang gula ngomong amis, datang uyah ngomong asin, datang naon deui obat ngomong pahit. Eta letah rasana ditunda di mana coba? Sok ayeuna letah boga rasa di belah mana ku dokter sok definisikeun. Moal bisa, moal tiasa. Suara urang ayeuna ya suara abdi ya, suara abdi keluar ditunda di mana ku Allah? Geus hese. Sok dokter saha nu bisa ngadefinisikan suara ditundana dia? Paling ge di pasien sakedik aya pita suara, tapi aya nu pita suara nu teu bisa ngomong. Lapar jeung wareg ayeuna keur hudang keur jeung sare. Lamun hudang ya ayeuna sare urang ditunda di mana? Age yeun ayeuna keur hudang ya urang sadaya keur gugah sarena ditunda di mana yo? Paneta daya di awak urang. Sugan lamun erek sare teh urang teh ngajewer plak sare, hudang trap hudang pante teh dipencet-pencet acan. Aya di mana eta sare jeung hudang tempatna? Tinggal cicing kieu bae. Komo ngadengkeun ngaji teu seuri-seuri acan macana ieu. Tereh ngantuk cenah. Geus sina siri sorangan bae Bu bisi ngau seuri. Da kuring mah teu bisa ngabodorna. Teu tiasa abdi mah. Ya, bisi hayang seuri mah geura seuri sorangan bae teu naon. Cenah ngantuk Pak Haji, geus sagera ngarantuk bae, teu naon. Da biasa lagi kuring harapan ini aki-aki tukang ngararantuk. Boro-boro aki-aki ini Pak Ustad. Ini harapan budak di bagian keur ngaji mah gara ngantuk. Ya, itu. Jadi ulah make akal sampai imankeun nu tereh. Seperti kieu. Allah berkalam tanpa suara, tanpa huruf. Kumaha cenah teu make suara, teu make huruf. Tinggal iman percaya geus tereh. Da teu disuruh mikir ku Allah nangge. Suruh iman. Abdiek naros. Iya Bu, jawab ya. Ieu naon ieu? Pak. Ieu naon ieu? Lebatna naon? Cai, ulah jawab ku mulut, jawab ku hate. Jawab ku hate jawab. Ieu naon? Tos ngajawab tos. Tos ngajawab. Lebatna ieu naonan? Jawab ku hate ulah ku mulut. Tos dijawab tos. Ku hate atos. Eta hate bisa ngomong teu? Aya suarana weuh. Aya suaraan teu? Teu aya. Kadangu teu? Kadangu. Ku dewek. Kadangu ku nyalir. Teu aya suaraan, teu aya hurufan, tapi tiasa nyarios. Komo nu nyiptakeunana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi hese lamun erek make akal we hese. Susah Bu. Allah masihan ilmu ka urang dengan sakedik. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tapi hakikat kana inti permasalahan ku Allah tadi pasikeun.
jadi pastikan ke Allah mual kuat komo-komo mikiran Allah subhanahu wa ta'ala tinggal iman. Nah jadi tadi Allah ayat tapi bukan bertempat di mustawa sanes. Nabi dugi kali itu Nabi langsung nyambut, Nabi langsung berhormat ke Allah subhanahu wa ta'ala. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyatu sadaya penghormatan, at-thayyibatu sadaya kasayan, al-mubarakatu sadaya kasayan, as-salawatu sadaya rahmat lillahi gaduh anjen ya Allah. Masihan hormat Nabi, masihan hormat. Aya bu ya urang ke maca tahiyat teh eta teh dialog Nabi sareng Gusti Allah. Pantu aya dina Al-Qur'an tahiyat, bacaan tahiyat teh aya dina Al-Qur'an, tapi dibaca dina salat eta teh dialog Nabi sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Wangsul deui at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Diwaler ku Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam ke anjeun wahai Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu he nabi wa rahmatullahi jeung rahmat Allah wa barakatuhu jeung kaberkahan kealusan Allah ke anjeun. Rahmat salamat jeung kealusan ke anjeun Nabi Muhammad. Teu nyebut ngaran Nabi nyebut nage Allah ngahormatan tenyebut Muhammad tapi nyebut nage ya ayyuhan nabi ayyuhan nabiyyu saking mulia-muliana Rasulullah. Malaikat Jibril geus teu wani asup ka ditu, Kanjeng Nabi mah bisa asup ka ditu, bahkan jeung sendal-sendal nage diizinan. Eta sendal ka bawah mulia ku Kanjeng Nabi gara-gara diinjak ku Kanjeng Nabi. Nabi eta ningali walaran Allah bu ngadang walaran Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Aya keur urang teu? Aya keur urang teu? Teu aya. Khusus ka Nabi. Assalamu alayka. Kanjeun wungkul. Kanjeun apa ayyuhan nabiyyu. Urang tawa di dinya. Ku Nabi disalurkeun ka urang bu. Dijawab ku Kanjeng Nabi. Waduh ya kuring wungkul. Ku Nabi disambut deui supaya umatna ka bawah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salamat mugi-mugi keur abdi ongkoh ya Allah, tapi ulah tinggalin salamat keur jalmi-jalmi anu sarol. Anu sarol berarti hayang lebet ka doa eta urang kudu naon? Kudu soleh. Lamun hayang lebet kana doa Kanjeng Rasul dina salat eta urang kudu ngadonga kudu soleh heula. Di antarana tanda-tanda soleh teh nya kudu ngalaksanakeun salat. Disaksian ku malaikat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Eta dialog Allah sareng Kanjeng Nabi. Makana dina tahiyat eta teh ulah lalawara eta dialog urang dibaca. Lamun urang hayang lebet kana doa eta urang na kudu soleh. Ya. Di antara kasolehan teh tandana teh nya wayahna kudu salat heula. Bahkan salat mah parentah langsung kalam Allah langsung papendak sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu sanes mah lewat kalam-kalam dina Al-Qur'an, ari salat mah langsung tong wantun-wantun ninggalkeun salat. Salatna teu husuk ge wios. Geus pokona mah salat bae lah. Salatna ceuk tiasa husuk cenah. Heus, boro-boro husuna, boro-boro jamaah umum para kiai ge teu bisa husuk mah. Susahna luar biasa. Sulitna luar biasa, tapi nya komo-komo lamun teu salat nauzubillahi min dzalik. Salatna mis hoyong urang cenah gampil ditampi mah berjamaah.
ya. Lamun can bisa berjamaahnya nu penting mah salat. Cenah salatna belang mentong keneh geus lumayan. Salatna cenah dirompok keneh keun bae heula, tapi kadituna kudu diberjamaahkeun. Artina kudu berusaha berjamaah. Ya, kudu berusaha berjamaah. Sabab berjamaah mah di kumaha-kumaha ge darajatna luhur, geus pasti diterima ku Allah najan teu khusyuk. Ari Allah teh ningali jalmi nu salat teh Bu, ningali heula apa kanu imam. Imamna teh khusyuk teu? Henteu. Ningali imamna teh geus ka mana-manakeun bae. Asal berjamaah we lah. Barang ningali imam teh aya teu khusyuk di piwarang barisan nu tukang makmumna aya nu khusyuk teu. Lamun imamna khusyuk sadaya makmumna kacandak dinilai khusyuk. Tuh kelebihan berjamaah teh kitu. Lamun eta makmumna imamna teu khusyuk ningali makmumna aya nu khusyuk saurang, maka jeung imam-imamna kabawa khusyuk nilaina. Najan teu khusyuk asalna. Kasafaatan kudu khusyuk. Lamun dua-duana eueun khusyuk tetap diterima sabab salat berjamaah. Berjamaah ditekankeun pisan ku Allah Subhanahu wa taala ku Kanjeng Rasul. Nah, contohna Bu, salat berjamaah mah ya saking kudu-kuduna sanes wajibnya. Saking kudu-kuduna kudu sunah muakkad. Keur perang masih disuruh salat berjamaah. Makanya dina takrib ayat tata cara sholat berjamaah dina waktu perang ayat tilu cara. Keur perang bayangkeun masih kene sholat berjamaah keur perang. La ilaha illallah eta. Ibu di bumi ya lamun tapi ulah dianggo ya mah kena teh di gampangnya. Bapak di bumi aya sholat jamaah takdim gara-gara hujan ngabela berjamaah. Teu tiasa jamaah tahir tapi ulah dianggo ada salahkat ya mah. Contoh hujan, wah usum hujan, sholat duhur, cek imam teh cenah, geus sholat jamaah bae jeung asar, nasi, geus kena teh asar teh teu datang da sholatna, engken sholat keur usum hujan, hujan, engkenna cenah teu sarolat berjamaah geus teu nahan. Itu aya sampai dikengingkeun, tapi ulah dianggo ieu mah eman, geus da calaket atuh kata jumlah ge make payung. Tapi ieu mah saking kenging-kengingna gara-gara ngabela berjamaah. Salat jamaah takdim gara-gara hujan ngabela berjamaah tapi jamaah takdim teu jamaah tahir. Itu salat berjamaah. Saking kudu-kuduna, saking penting-pentingna. Jeung eman masjid dibangun ku urang. Sanes. Aya nu nyumbang keramik, aya nu nyumbang bata, aya nu nyumbang kayu, aya nu nyumbang pasir, aya nu nyumbang genteng. Tapi nu nyumbangna dalilna pan urang geus nyumbang. Geus salat berjamaah batur bae urang pan geus nyumbang. Lain kitu atuh. Nya ngabangun nya ngadirikeun berjamaah supaya eta Baitullah masjid atawa mushola teh hariruk. Ta'mirul masjid ngaramekeun masjid teh diantawisna nomor hiji ku salat berjamaah. Seueur faedahna Bu. Coba pilih terpercaya ya. Coba kalanggar sakali-kali nu tak can pisan kalanggar ngiring berjamaah. Eta moro-moro tadi natara wiridan teh hayang ngilu wiridan. Aya terapian dina masjid teh. Kabita kudu batur. Tadi natara sunah qobliyah ba'diyah ningali batur kabita ngiringan. Eta kelebihan di masjid teh kitu, ditajum teh kitu. Terus nalika nu tadi geus tambah lami tambah hemat. Tambah hemat ninggalkeun berjamaah teh. Sabab di berjamaah aya naon? Aya transfer kebaikan antara orang satu ke orang lain. Contoh ya Bu, kunaon eta salat berjamaah teh ditampak, ditarima bae. Margi salat berjamaah, lamun aya jalma ieu khusuna dina ruku wungkul, maka kabeh dianggap khusyuk kabeh. Disafaatan ku jalma eta. Nu ieu teu khusyuk dina ieu pindah ka nu ieu. Ieu mah khusuna sujud wungkul kasafaatan. Eta kelebihan salat berjamaah. Maka orang hayu sasarangan ngadirikeun salat berjamaah ngaramekeun deui ta'mirul masjid ku salat berjamaah.
engke cenah masjidna diisian deui ku sholawatan ku naon eta mah nomor 2 nomor 3 nomor 4 tapi ngaramekeun masjid mah tetep ku salat berjamaah ulah teu senang ka salat berjamaah kuring mau dididik sareng tukang kohar di ditu didikan kiai haru lamun teu salat berjamaah tinggalin sarakaat bae ge rada dihukum bener tinggalin sarakaat teh dihukum saking naon saking kudu-kuduna berjamaah. Abah Haji Sanusi mah kieu Abah Haji Sanusi teh guruna guru-guru abdi sareng guruna Kang Kohar ngadawukeun kieu ari jalma hayang pinter nya tinggal ngaji jeung sakola lamun hayang pinter ngaji geura ngaji hayang sakola hayang pinter umumnya geura sakola tapi lamun hayang bener terapina diantarana nyaeta ku salat berjamaah dipikir-pikirnya oge ujung-ujung nama nu tadina rada masa terapi jadi orang benar ku salat berjamaah sabab tadi di salat berjamaah ada orang-orang baik di sana kebaikan transfer ka urang ku Allah ditransferkeun ka urang kebaikan itu dibikeun ka urang kebaikan urang beureun naik ka kitu terus ke kelebihan salat berjamaah sampai Abah Haji Sanusi juaringin mah ngadawukeun sapertos kitu jadi orang sarangan hayu eta masjid beuh langgar bu mushola ramekeun wabil khusus ku bapak-bapak sabab ayeuna sadayana ramena teh ku ibu-ibu pangaosan pinuh ku ibu da bapana cenah keur damal geus atuh teunana pangaosonna atuh salat mah nya masjid mah nya ku bapak-bapak ongko ya langkung-langkung salat subuh salat isya eta tiasa ngawakilan bu salat tadi anu berjamaah dina waktu subuh jeung isya lamun teu lapat dina lawan namina teh hadisna kieu man sholal isya'a fi jama'atin faka annama qama nisfal laili sajalma salat berjamaah isya maka pahalana atawa sabanding jeung salat satengah peuting ti maghrib nepi ka jam 12 kuat teh salat terus-terusan moal kieu geus menang pahalana bae ngiring salat berjamaah isya gampang deui isya mah ti maghrib ngantosan ka isya ulah uih cicing ditajuk niat itikaf nawaitul itikaf fi hadzal masjid geus ulah fi hadzal mushola masjid benggeus fi hadzal masjid lillahi taala ngajentulna dugi ka isya kenging pahala di bumi cicing bae teu meunang pahala kecuali bari wiridan tapi ditajuk di masjid itikaf ngajentul wungkul kenging pahala tapi kudu diniatan ya bu kudu diniatan iya makanya ibu-ibu upami ngiring ngaos di masjid wabil khusus di masjidnya bu sok aya pangaosan saya di masjid dina dinten naon tah itu aya di dieu tah ibu lapat ka mana ka masjid eta lamun gaduh abdas nyandak mukenanya salat tahiyatul masjid cenah boro-boro tahiyatul masjid Haji teu boga wudu teu gaduh wudu heman ongkoh kupurna geus kandel ieu jeung lipena masa wudu deui atuh ngalipen jeung kupurna engke wudu heula terus dilipen nah nyandak ka masjid teh gaduh wudu sanes nyandak mukena kuduna mah sateuacan ustaz dongkap salat tahiyatul masjid lamun teu kitu kumaha carana gampil ibu calik maca baqiyatus sholihah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali geus maca eta subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar maca eta 3 kali geus terus niat itikaf eta tos kalebet tos seganggeuntos salat tahiyatul masjid ya Bu ya hafal sana sarana ieu ya jadi ulah padu calik unggulnya maca elangan cenah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar seberapa kali cenah 3 kali terus ibu niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid atau niat abdi i'tikaf di ieu masjid lillahi taala
tah kitu ge tos alhamdulillah. Tah eta perjalanan Nabi kenging salat fardu wabil khusus ulah ninggalkeun oge salat sunnah qobliyah ba'diyah. Dina Isra Miraj Kanjeng Nabi Bu aya deui anu Nabi ningalikeun ku Allah Subhanahu wa taala ditingalikeun pirang-pirang gambaran ke di akhirat. Aya tanaman dipanen jadi deui buahan deui dipanen tereh jadi tereh buahan deui ditaros terang teh cenah eta gambaran naon ya Muhammad teh eta teh kumaha si Jibril eta teh jalmi anu beuki kahadean beuki sedekah moal seef tah pahalana saperti kitu tah eta namanya kabingan diwartoskeun deui ka urang diwartoskeun ku Nabi ka sahabat didugikeun ka urang lamun urang ngadamel kahadean hayu bae pahalana terus menerus teu eureun-eureun terus ulah eureun-eureun kabeuki kahadean najan teu tiasa seueur asal istiqomah ibu teu tiasa zakat sedekah bae nyandakna nusutna pan teu aya hitungan zakat teu gaduh nyandakna sedekah salat cenah teu tiasa seueur tos nu sakedik bae contohna duhur qobliyah teh kudu nama 4 rakaat aya nu muakkad aya nu atuh nyandak nu 2 rakaat bae lumayan kan gitu. Eta ahli kahadean sampai digambarkeun tanaman berbuah tidak ada henti-hentinya. Aya deui Kanjeng Nabi teh ditingalikeun ku bau harumna luar biasa. Sungitna kagila-gila wilayah eta teh. Eta keteguhan keimanan. Ieu teh cenah baheula teh wilayah ieu teh dibanjur ku cai godogana Siti Masitoh anu teguh keimananna luar biasa. Siti Masitoh teh nyaeta pembantuna Firaun. Anakna teh keur nyisiran rag sisirna ku Siti Masitoh dicandak kalawan maca bismillah. Anakna geuning maneh cenah nyebut pangeran salain bapa aing. Eta Firaun ngaku pangerannya gaya-gaya teuing ari paeh tilalep doang. Ya Bu. Eta Firaun ngaku pangeran. Sampai teu meunang aya pangeran. Nah, lamun aya jalma nyembah pangeran salain manehna dibunuh. Firaun eta. Siti Masitoh dibunuh. Dilaporkeun Firaun. Dilaporkeun ka Firaun. Firaun nanya, "Masitoh mana boga pangeran salain aing?" Gaduh. Pangeran kuring, pangeran anjeun. Berarti mana geus teu ngaku ka pangeran ka kuring? Teu, abdi teu ngaku. Kuring mah ngaku ka pangeran Nabi Musa. Nyaeta Allah Subhanahu wa taala nu nyiptakeun kuring nyiptakeun anjeun. Terus kumaha? Maneh erek kitu bae, bade kieu bae. Digodog ku aing sia. Digodog mangga abdi sia. Digodoglah suamina anakna sabari hiji tan galade dialung-alungkeun di heula ka godogan. Siti Masitoh ngangiskeun yang urang kali lain teu wani kana api nu sakitu ngebarajeng ngagulakna cai tapi ieu karunya budak moro-moro anakna teh ngomong mah ayo geus mangkat bae cenah moalana ieu daya dina kabeneran ih geuning bisa ngomong nya mohon tos bahasa urang meureun kitu teuing bahasa manehna mah kumaha nu jelas mah eta budak ngajak ayo tos moalana naon dina kabeneran mah dihareupeun Allah mah pasti alus bae digodog ke katengkona heueuh tutung atawa garing atawa ruksak tapi dihareupeun Allah mah mulia itu keteguhan digambarkeun ku wangi makana orang-orang yang teguh dalam keimanan contoh para wali contoh para ulama urang wiostos ngarantun ge wangi bae dugi ka ayeuna alus bae ajaranna ditungturkeun bae nabi nu sakitu tos teu aya 1400 berapa kali itu tahun ayeuna masih ditungturkeun keneh ku urang para sahabat anu diajarkeun ku nabi turun ka tabiin turun ka para ulama turun beureun ka wilayah urang wali songo ngajarkeun terus ka urang ka ulama urang guru-guru urang tos ngantun ge hayu wangi bae ajaranana inget bae urang teh kana kahadeanana itu keteguhan iman meureun harita mah wangi jeung taneuh-taneuhna ieu mah teu wangi kahadeanana. Alhamdulillah orangnya Bu aya ulama-ulama di urang
Di Indonesia luar biasa ulama, pondok pesantren diunggal tempat. Kita pilih gitu pondok, orang tetap kudu dia ngaoskeun bu urang kali teh Pak. Ulah SMP keseureunnan ngajina, aduh eman atuh. Ya, SMA terus leren, eman atuh bu. Insya Allah kajen dugi ke SMA ge ngaos moal fakir moal miskin insya Allah moal. Para kiai, para ustad, eueuh nu kapakiran, eueuh nu kakurangan, eueuh nu kalaparan, padahal mah ngadoprak bae ngaji ditajuk. Waya usaha-usaha, waya nyawa-nyawa. Ya Bu, biasa wae. Waya batu boga motor, waya payu kawewe. Kuring ge laku kawewe kajen ka sadulur. Nya waya kawinnya kawin umum bae. Minimal pilih teu ngaos ka pondok pesantren nya tetep tajuk eta urang kali heman. Sabab di antawisna teh nu bakal nulungan orang di akhirat atawa di dunia kene geus nulungan teh nyaeta putra anu saroleh. Idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Anggeus maot beres amal nu bisa ngalir deui. Suruh salat moal bisa udah. Geus anggeus suruh zakat lain di dunia. Suruh naon haji deui moal bisa da geus di kuburan. Tapi amal nu tiasa ngalir keneh tilu. Hiji sedekah jariyah. Geus sedekah naon urang? Apakah itu bakal ngalir ka eta? Insyaallah. Contoh masjid, musola, jalan umum butuh dana, urang nyumbang eta saumur-umur jadi sedekah jariyah. Jariyah teh ngalir. Lamun gaduh urang sedekahna. Nu kadua, ilmu anu manfaat. Urang boga ilmu naon anu geus diajarkeun ka jalmi nu kira-kira manfaat. Teu kudu ilmu agama wungkul, ilmu nu bener we lah naon bae ge. Insyaallah eta ngalir ilmuna, pahalana ka urang. Nu terakhir lamun teu gaduh ilmu, teu gaduh harta, nu terakhir nyaeta putra anu sol. Kira-kira putra soleh kudu dididik heula, moal bisa trot lahir bisa Fatihah teh moal bisa. Boro-boro jalma anak kiai bege teu ngaji mah moal bisa eun. Loba anak kiai itu bisa ngaji teh. Sabab naon teu kieu ngaji tadina. Ya, kituna ya mumpung ustadna araya keneh kiaina. Ieu sanes pesenan Bu, punten Pak. Wah wajib cenah meureun tadi dipesen ku panitia kudu ngomong gitu tante ya mah. Saya nabe abdi mah ya. Saya nabe nyarios. Ieu mah ngajak ka saya. Hayu urang da putra ulah sampai mung saukur dugi ka SD, syukur lamun dipondokkeun, teu dipondokkeun dia terus we suara ngaos. Dugi ka SMA mah, syukur-syukur sampai nikah ge cenah. Sampai kuliah ge anggar ngaos alhamdulillah. Berarti makmur masjidna, makmur desana sanes hungkul dari tosoleh mah Bu ya Allah lamun tosoleh mah lain kudu jadi kiai hungkul engke jadi petani anu soleh moal ngecerukan galengan batur moal ngecerukan tanah batur da geus aya solehan lamun jadi guru nu soleh lamun jadi pengusaha nu soleh insyaallah manfaat sadaya lamun pamimpin anu soleh erek dimulai RT erek jadi pemimpin RW desa camat atau pemimpin perusahaan pemimpin jadi kepala sekolah ari aya solehan mah hati-hati sabab aya kasolehan didinya nya jalmi cenah dipiwarang ngaos orang kali piwarang ngaos unggul teh cenah kanggo jadi kiai unggul teh henteu harus jadi kiai sadaya mah samurid nangkena jadi guru sadaya saya muridna jadi polisi sadaya saya muridna tapi lamun saroleh sadaya atau loba nu solehna urang diuntungkeun polisi lamun saroleh masyarakatna saroleh teu pati capek gawena cenah ari nu teu soleh teh kudu aya nangkena polisina cenah nganggur bae ya puguh da pasti aya bae ti kapungkur ge ieu mah pendidikan urang ka murang kali kanggo kamaslahatan urang dunya wal akhirah nyaeta ku pendidikan agama di antarana pendidikan agama
teh seuseur nama di musola sabab di SD ngan 2 jam pelajaran agama teh saminggu bayangkeun di SMP sami boro-boro SMP di MTS PG ngan berapa jam itu fikih 2 jam Quran hadis 2 jam SKI 2 jam akidah akhlak 2 jam bahasa Arab 2 jam 2 jam sanes 3 jam 2 jam abdi guru MTS soalna sakedik nu unggal dinten mah nyaeta tetep di musola ayo urang ramekeun sakali deui kanggo eta kamaslahatan eta keteguhan iman sabab ke belah ditu mah kajen jalmi seueur inu Islam tapi mutuna teh di bawah sabab nupang saya nak kurun mah kurun kanjeng Nabi tambah ka dieu tambah rendah najan jumlahna seueur paling ke di waktu kanjeng Nabi Isa lungsur tanembe Islam jaya deui tapi kan duka irah urang lagi geus maot meureun ya Bu ya Pak itu di antawisna eta kanjeng Nabi dipendakeun sareng keharuman jalmi-jalmi keteguhan iman anu garorengna kanjeng Nabi dipendakeun sareng jalmi naon didinya aya jalmi letahna teh yo diguntingan jadi deui gunting deui digambarkeun ku kanjeng Nabi teh digambarkeun ku malaikat Jibril teh ieu teh jalma ieu nu sieun abdi ieu jalma teh anu nyaeta loba nyarios tapi teu ngamalkeun ieu nu paling dikasihin ku para ustad para kiai lapat nu ieu mohon sawab Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma taf'alun maka nasieun lamun jadi mau balik dia sebenarnya mah lain sieun-sieun deui gitu maka lamun niatna ngaji mamatahan ma'ruf tu wantun ya ieu mah urang ngaos sasarengan abdi tadi ngucapkeun usikum wa nafsi bi taqallah kuring wasiat ka diri abdi sugan aya kaanggona mangga dicandak wasiat eta niatna ge mamatahan awak eta ya jadi eta aya letah digunting deui lah kadewek digunting deui eta teh jalmi anu mung tiasa nyarios tapi teu tiasa ngalaksana aya deui jalmi teh anu barang dahar buah anu duri nu pait di dahar bae digambarkeun ku malaikat Jibril eta teh umat anjeun anu teu kiang zakat bising gaduh wayah zakat geura pasihkeun kecuali teu aya kewajiban zakat ulah mentingkeun sedekah lamun can zakat ulah mentingkeun salat sunah lamun teu can salat wajib contohna hudang kaberangan ari kitu langsung salat duha kenging teu kenging salat naon heula subuh heula najan salat qada kaberangan poe Jumat asup ka masjid salat tahiyatul mas teu kenging salat naon heula qada heula geus talengkap tah lamun qada subuh kalebet kacandak salat tahiyatul masjid teu kudu tahiyatul masjid tapi tetap niatna usolli fardhu subhi rakaat ini musallil qiblati qadaan naon qadaan teh bayar tadi hutang gaduh hutang kudu bae kamu si Allah ge gaduh hutang urang lamun qada berarti kedah enggal salat bayar kumaha cenah baji lamun nu kapungkur katinggalan salatna terus abdi emut tahun sakitu abdi teu salat satahun qadaan koruh qadaan ari inget mah bongan inget eta nu teu inget kumaha nya dikira-kira bae lah tapi nu inget mah kudu di qadaan satahun cenah kuring teu salat carana kumaha qadana gampang tah salat duhur deui salat duhur deui nu kahiji mah salat duhur nu tadi nu kadua mah salat duhur nu qada satahunun hayang tereh cenah kuring mah hayang teu boga qada 2 kali salat duhurna qadona 5 kali pan tereh tuh jadi teu kudu salat sunah heula geus tinggalkeun heula sunahna qada bae heula tah eta teu kenging teu kenging sedekah heula kedah zakat heula lamun nu gaduh zakat eta ge di dituna kitu aya deui gambaran-gambaran kanggo urang sadaya Bu aya jalma nginum ngojai dina lautan naon tah lautan darah
digambarkan ku Kanjeng Nabi, digambarkan ku malaikat Jibril, ieu teh ya Rasulullah, ieu teh jalma gambaran ke di umat teh anu dahar riba, dahar uang riba. Contohna ya riba teh kieu, contohna kieu, ngautangkeun 1.000 kudu bayar 2.000, ngautangkeun 5.000 kudu bayar 10.000. Ulah daek teh tah bang emok ulah daek, ibu ka bawa bapak ka bawa ge ulah daek. Ari bang si bang mah dihukuman ku ulama geus teu lepas tina tilu, nu keras haram geus ulah, nu kadua subhat anggar deukeut kana haram, nu katilu boleh da aya keneh manfaatna. Nah kesimpulanna kumaha urang ka bang teu penting-penting teuing mah, teu kapepet-pepet teuing mah ulah nginjem kitu bae. Wios aya nu ngawenang dari buka hutang teh pusing teh, pusing ti penting ti beurang isin ari buka hutang teh komo wayah bayar kesukaan, pusing ti penting can aya keur bayarna, beurang ti isin bising panggih jeung ngahutanganana. Eta gambaran jalmi nu dahar riba teh kacandak sadayana. Contoh yo si ieu teh tukang nginjeman duit bari jeung nambah bayaran, lamun nginjeman 100.000 kudu bayar 2.000, aya sekretarisna aya ieu sadaya kacandak sadaya tukang riba mah dahar kabeh. Eta engke digambarkeun ngojay di lautan darah jeung diinum ku sorangan. Nauzubillahi min zalik. Memang sieun pisan bukan riba mah ya Allah. Seueur bentuk-bentuk riba teh. Lamun dina bentuk artos mah ya Bu, meuli duit 1.000 ku receh, meuli duit 10.000 ku artos ya 10.000 teh artos kertas hiji, hayong receh nu 1.000-an meser artos 8.000 ku duit 10.000 nu hiji, menang teu menang kuduna sarua neukeran bae, neukeran artos 10.000 ku artos 10.000 anu receh. Pancena jalma neangan benang jasa ulah beuli bahasana, neukeran heula geus neukeran buruhan ya buruhna tah eta mah meunang dan lain niat meuli, tapi lamun niat meuli jadina riba, beda akad saeutik jadi riba. Naudzubillah nya punya emas ya emas ya contohna kitabna kitu, emas 10 gram dijual 8 atau meuli emas 8 gram dijual 10 gram ngan beda bentuk doang, beda senang kan emas ieu di gram ngan 8 geus kena kajian dibeli kurang, tapi bahasana meuli nya jadi riba. Tapi lamun urang emas eta geus niatna mere bae hayang emas eta hayang da hayang geus ka dieu dibikeun bae hok tah jeung maneh terus urangna mere deui hok tah tu ieu teu teukeran bae teu teukeran lain barang beuli teu teukeran niatna neuker. Tapi lamun niat barang beli pakena jual beli akad bay'un teu meunang. Geus nu gampang mah tadi urang resep barang eta geus dibikeun bae nu ieuna dibikeun deui jadi pamere mere gitu, ulah niat jual beli jadina haram. Ta contoh-contohna teh kitu, meuli embe hirup ku daging saberat embe hirup 20 kilo, meuli ku daging hirup ku daging 10 kil 20 kil tetep teu meunang. Sabab embe hirup bisa kene berkembang, ai daging kan teu bisa. Tah eta contoh-contoh dina kitabna teh seperti kitu, seueur bentuk riba teh. Tapi nu seueur mah nu aya di urang nyata bentuk artos teh. Ya. Jadi ulah daek tah bentuk riba seperti ayeuna rame bang emok lamun tiasa mah dihindari bae sabab kurang berkah. Eta gambaran anu ditinggalkeun ku Kanjeng Nabi dina waktos naon tah dina waktos Isra Mi'raj. Seueurna luar biasa lamun dibahas mah Bu, lamun diterangkeun mah seueurna luar biasa gambaran eta anu ditinggalikeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi intina mah urang mah nyandak hikmahna bae nyaeta Kanjeng Nabi teh wangsul di Isra Mi'raj teh kenging salat. Mudah-mudahan orang dijadikan jalmi-jalmi anu rajin salat langkung-langkung berjamaah. Pan aya nyabunya doana teh aya di antawisna doa-doa kanggo putra urang ya. Rabbana hab lana min azwajina wa
zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka samiul du'a rabbi habli minas shalih rabbi ij'alni kanggo salat rabbi ij'alni muqimas shalah ya Allah jadikan abdi orang-orang yang menegakkan salat rabbi ij'alni muqimas shalah wa min zurriyyati jeung turunan kuring gesina sarolat wa min zurriyati rabbi ij'alni muqimas shalah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a ya Allah tampi pirangkeun doa abdi nya nungkeun ditampi muga-muga turunan abdi ge turunan anu sarolat ibu bilih bapak putrana bade damel ka mana bade sakola sanes di bumi kos di mana titipkeun bahasa eta salatnya jang geus bising teu ngaseuh teu salatna ge urang geus wasiat salatnya jang lila mah heuh si mimisi bapak teh nitip teu salat insyaallah ka dituna salat jalmi sarolat mah insyaallah seueur bimbingan di Allah Subhanahu wa taala bahasa salat teh Bu ceuk bahasa mah heuh doa as-salatu du'aun salat teh doa tapi lamun ningali bahasa deui as-salatu jeung as-salatu ka Kanjeng Nabi coba as-salatu wassalamu alaika salat jeung salam muga rahmat jeung salam mugi-mugi ka Kanjeng Nabi berarti lapan as-salat teh bisa diartikeun rahmat berarti jalma nu salat bakal diturunan rahmat keur dibimbing ku Allah sanakal-nakalna budak salat engke insyaallah eta budak aya tobatna gitu makana ulah bosan-bosan ulah sieun ku anak lamun can hudang salat gugahkeun bae geus dewasa ieu ulah bahasa budak geus dewasa urangkeun salat heula kitu jang salat heula sakedap salat heula kitu eta hikmahna intina mah urang ningali hikmah tina Islam Miraj mudah-mudahan orang ahli salat langkung-langkung orang biasa salat berjamaah ka masjid ari ibu-ibu tiasa cenah salat berjamaah ka mangga ibu mangga ka masjid teh naon ramekeun ku ibu-ibu ge wios kuncian bae bumina ka aman mangga salat ari kinten-kinten di bumina cenah abdi mah di salat di umi teh tarawih di antara naon nya eta bener mending ka masjid bae ngan ka masjidna ulah menor teuing bising jadi fitnah boro-boro anu ngora keneh nu kolot ge ulah menor teuing tibang ge ka mas niatna ge bade ibadah eta manawi nu tiasa dihaturkeun Bapak Ibu sadayana sakali deui atur nuhun utaminan hungkeun hampura tiasa sakitu-kituna teh nu tiasa didugikeun kurang hiburan kurang serius sadaya da memang biasana ge nya kieu abdi bagi teh biasana ge da ngaos ditajuk nu alit aya ibu-ibu sabaraha urang bapak-bapak sabaraha urang tara seuri tara naon jadi kurang hiburan kurang bisa seuri tos nyarios ka panitia ka Kang Ustaz kamari abdi mah teu bisa ngabodor teu sampurah tah buktina sapertos kieu di sakali deui hapunten pisan tina sagala cariosan abdi bilih aya anu kirang sapopodos sareng manah para hadirin sadayana sareng hatur nuhun tina sagala perhatosanana usikum wa nafsi bittaqwa wa qad fazal muttaqun wal afu minkum Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.